300 karya 300 kakarak disadari yang eta jadi obat keur stroke. leres pisan. Eta seiring eta teh semakin lancar ieu teh. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya anu penuh barokah ti Allah Subhanahu wa taala dina sasi Ramadan. Dulu rabenu jauh di pelumuran wae di padesaan anu dumuk kita perengenak di lembur masuk banjar karang pamanjangan. Bagja kumanjangan. Bagjana kagiri-giri, bungahna kagiri-giri. Non margi dina kesempatan anu ayeuna masih biasa melandah di kalang. Nyarangan menit umur menit jam datang sekolah dan cerna jeung kagan poe biasa hari abung anu aya anu unik, aya anu menarik kanca mitra sadaya. Priorita uniknya dina kesempatan anu dari ieu baris nepangan salah satu seniman anu gaduh kaistimewaan. Naon istimewana engke urang kupas dina Gunung Catur edisi ngawaos spesial Ramadan. Ngawaos mun ngawaos ngawangkong ngabas partos nu atong-atong. Budak malang mandar aya kulunganeun sasireun sabeunyeun kanggo bakal dunya di akhirat si manaeun atuh jaga mah ayeuna cetak. Nepangan Kang Destra. Assalamualaikum. Kang Kurasin Kang. Iya tuh dijanjikeun bikin kuring ya seniman tuen orang Sundanya. Insyaallah alhamdulillah. Orang Sunda jenengan lengkap teh Kang? Abdi Destra ya teh karasan eta nami dina medsos dengan nami goresan abdi upami nami lahir mah abdi Yana Supriyatna. Yana Supriyatna, Kang Yana, Kang Destra. Pangtos aya sejarah eta nami. Orang kupas sakedik. Satu acana sakedik bade ngareview. Kang Destra teh sababaraha taun kapengker salah sawios anu kaing musibah. Anjeunna kalau Subhanahu wa taala dipaparin ujian, dipaparin cocobi, kalayan nyangking panyawat stroke. Nah, leresnya Kang? Insyaallah leres Kang. Leres. Tuh, stroke ayeuna bijak di. Padahal sabelah pananganana tos hampir teu tiasa nyari, tos teu tiasa. Kali tangan megangnya Anu kanan teh tos paeh sabelah ceuk baheula teh mah. Nya tos tiasa gerak. Nanging anjeunna katingali beleger deui kumaha carana teh tiasa jag-jag kieu. Nah, Kang yang dagu cara eta menarik Kang, da upami stroke mah istilahna mah atuh ayeuna mah unggal goknya. Mendakan teh ieu si ieu. Waktos harita duwi katiasa pulih kieu teh kumaha eta lantaran apa Kang? Pamilantaranana mah panginten walaranana mung saning Allah we Kang eta mah saning Allah gitu. Mung disagigireun sagedengeun kersaning Allah teh tangtos kedah aya usaha Kang. Ikhtiar gitu nya ikhtiar tah. Tidinya bidiana ikhtiar sareng usaha teh kumargi aya kasadaran Kang tina diri nya tina diri yen abdi kumelenang di alam dunya teh kedah manfaat gitu nya Kang nya. Tah. Eta kunci tah, kudu manfaat catet. Tah janten tina naon surgayana teh mah perenungan eta nya timbul aya sumanget Kang. Hirup deui. Sumanget mohon. Janten asa kaingetan yen abdi teh gaduh hiji pabisa nya eta ngagambar gitu kan. Kemampuan ngagambar, ngalukis sakitu nya. Kemampuan ngagambar eta napi ngalukis kumargi kemampuan materi mah secara kadunyaan kanggo berobat ka medis teu mampu Kang. Istilahna mah barenya geus buntu nya. Teu mampu gitu nya. Geus teu haragap teh aya kitu nya nyasatna teh. Nya tina istilahna mah kasadaran kamanfaatan waktu harita mah Kang istilahna bororah kanggo batur gitu nya manfaat teh. Kanggo diri sorangan gitu manfaat kan. Da boga ngelomor gitu. Kayak sate acan setru aktivitas naon harita teh? Aktivitas memang kasebat nama
waktu sarita teh serabutan Kang. Oh. Serabutan teh istilah nama teu puguh cabak gitu nya. Oh. Ngan gaduh ka resep unggul nyaeta ngalukis. Jadi Gitu, memang ya. aya seniman lukis mah tos Eh, ngongkuak nepi ngungkul. Terus Makanya alhamdulillah ti abdi lahir istilah nama dugi ka boga budak opat direjekian tina ngagamar kan, tina dan ngagamar. kaganggu alatanana ku setruk. Laras. Tah ieu tiasa pulih teh sabaraha lami kan. Eh, Tadi pamit lebat ang nyanggemkeun akang mah ngalukis teh jadi media terapi. laras. Dan pemulihan tina setruk dekat jagar kegek Wah. alatan kumaha cariosna eta? Asal muasal nama henteu borora emut atanapi paham yen ngagamar teh terapi kan. Beres. Harita mah ku kabutuhan ngeusi waktu, nya kumargi kesal kan. So atuh da nya Dina kesalnya panginten harita teh diajar teh nyekal heula patlot kan. Nyekal patlot pergi dina kondisi urang keur lumpuh mah borora nyepeng patlot gitu nya. Rek oyag oge hese kan berat gitu nya. Kabayang ieu beureunya kan. Nya tidinya panginten ku hate anu teteg dina hartos aya sumanget nya ngagerakeun wonten ngagerakeun tanaga kanggo nyekal. Ya pintar mungaran diajar nyekal patot, terus diajar narik Kang, sanes ngagaris tapi Narik. ngagusur gitu Supaya kan. patot ti dieu ingkah ka dieu. Gusur. Jangan upami nu normal akan ngagamar teh Kang kieu Kang nya Nya. kieu nya tah. Waktu Ieu mah. harita mah sim kuring Kang digusur Kang, digusur. Jangan kemampuan ngagusur teh ti kenca wentenya kenca handap kakatuhu luhur Kang. Kemampuan mari kieu posisina tah. Digeser. Nya tidinya tinu hasil eta panginten lami kalamian jadi hiji karakter, jadi hiji kebiasaan kan. Nya eta garis-garisna teh nyangigir sadayana. Cobi tinggal geura ieu kan. Iya bener-bener. Nyangigir. Ieu hasil karyana teh bentukna garis. Tah kanca mitra sadaya ieu hikmah nu kacida pisan ageungna. Naon wae ari sumanget mah datang tina diri dipinuhan ku kayakinan dan ngusik malikeun jalmi manging Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kang Destrayana nu tiasa pulih deui. Kang, pami di etang masih emut teu lukisan nu pertama ngalukis naon waktu harita teu kabayang eta rupana jiga kumaha teu lukisan. Alhamdulillah sadayana oge di aya dina dokumentasi medsos kan. Biasa ditinggal nyaeta dina album sketsa terapi kan. Album sketsa terapi. Anu munggaran diposting aya kan nyaeta ngagambar tina pertemanan Kang, tina pertemanan terus digambar terus diposting nya harita mah henteu kabayang panginten kumaha hasilna harita teh Kang duka sae duka henteu nya mung panginten kumargi medsos mah istilahna naon namina teh silih sumangetan sadar-sadar abdi harita yen ngagambar teh jadi obat pikeun abdi nyaeta jumlahna teh kirang langkung tos 300 harita teh Kang. 300 karya 300 kakarak disadari yen eta jadi obat keur satruk. leres pisan. Eta seiring eta teh semakin lancar ieu teh. Semakin lancar, ada perubahan Kang, tiasa ngadamel garis lengkung, tiasa buleudan gitu nya. Eta teh dina tempo eta abdi teu sadar Kang yen eta teh obat pikeun abdi teh. Jadi ternyata tukang lukisan menggering obatna ku ngelukis deui. Iya mah, tapi secara medis terus dibuktioskeun ya. Upami secara kantos di parios Kang harita di parios naon istilahna mah di check up lah nya ku dokter saya kan nu gaduh di Jalan Cimanuk teh eta no dokter sa Dito dokter sa teh hilang ya nu gaduh ieu kepala rumah sakit Guntur Kang harita. Dokter Tito sareng istrina harita. Terus alhamdulillah aya obrolan-obrolan anu ngajurus kana katertarikan ti Dinas Kesehatan Tasikmalaya Kang harita dongkap sa mobil nya nanaroskeun perkawis ngaran sketsa terapi teh naon da hubunganana jeung medis cenah harita teh nya ku abdi teh diterangkeun yen sketsa terapi teh nyaeta terapi jeung abdi sorangan gitu kan. Jadi ieu mah sketsa terapi mah dipanggih
Dina kapan aku nyalira keur nyalira. Tapi mun rek aya nu niru ngalaku model Kang Destra teh aya lempatna. Nya Kang nya. Insyaallah, Tos aya nu nyobian sugan ngiring. Upami obrolan dina medsos mah tos aya kan sababaraha hiji malihan aya anu tertarik nyaeta Dokter Yudi, wadahnya Dokter Yudi ti ketua ieu Kang naon eta teh? Ikatan Dokter Indonesia. Sanes Kang no anu ketidakmampuan bergerak. Disabilitas. Penyandang disabilitas. Ayeuna ketuana kantos ngobrol-ngobrol hohoyong ngayakeun hiji pendidikan atau pendidikan kanggo murang kalihna sabeuna gitu. Tah kanca mitra sadaya eta salah saweus anu inti tina carita Kang Destra ngajalanan kahirupan tina satruk duikeun ka janten Balagar. Alhamdulillah. Kang, upami dina babasan Sunda eta teh dilarapkeun kau kacap soson-soson. Kang, mun di dieu soson-soson ngamaknaan ieu naon? Soson-soson teh panginten sungguh-sungguhnya atau napi ku abdi mah istiqomah istiqomah gitu nya. Jadi memang eta memang nu kedah dibogaan Kang dibogaan ku hiji dipibanda ku jami nya kanggo ngabuktoskeun yen dina hiji bidang teh eta anjeunna soson-soson teh kan. Jadi lamun bahasa lempengna nu kayang tang tepar. Kusabak Kang makayang cager akhirnya diparengkeun ku Allah. Alhamdulillah. Sungguh-sungguh soson-soson dina kabiasaan ngalangkungan terapi sketsa. Tah kitu kan mitra sadaya betah upami ngobrol jeung seniman mah. Da seniman mah sagala nyampak. Tapi dan najan ku sono, najan ku betah tetep. Nu ngaran hirup mah aya wayahna pa amplop, aya wayahna pa pisah. Makana urang pungkas heula terpanggunum catur orang sareng Kang Destra salah seus seniman lukis ke orang tinggal kumaha paregalna anjeunna ngawitan ngogoreskeun patlot dina gambar. Anu inti anu penting kanggo urang sadaya ndak hikmah di balik keyakinan Kang Destra, pesan anu utama soson-soson, nu kadua nu kayang tang tuparang bahasa Arab nama manzada wajada. Urang teh di Adam saya, urang teh di Anjong Siang perantinya pantinggalkeun biasa sekali deui wilujeng kantun tetap di channel Ngawas. Ngawangko Ngawas atas. Upami dino lukisan apa jantan perhitungan teh perwajah Kang. Perwajah. Jadi misalnya perwajah misalnya 500 kan. Upami dua wajah jantan 1 juta gitu kan perhitungan. Mohon. Kang Destra urang kuningaan salah sawios karya kaperegelan pananganana mantan lumpuh. Mantan stroke pananganana tas biasa gerak deui. Di antawisna aya orang-orang terkemuka anu parantos lebet kana prem goresan tangan Kang Destra. Aya Pak SBY. Ieu Presiden Republik Indonesia anu ka-7. Bener? Kagenep. Ka-7 mah ieu Presiden Indonesia mah Bapak Jokowi, ieu ka-8. Presiden ka-8. Ya Pak SBY ke sakulawargi kanca mitra sadaya berhasil diabadikan ku goresan tangan Kang Destra. Tahun sabaraha ieu Kang? Tahun kemarin 18 kan? 2018 akhir. Masih ada almarhum Ibu Ani ya. Masih ada Ibu Ani lengkapnya. Kita bertelepon fotos kunjungan ke Garutnya? Ya, ada fotos kunjungan ke Garut di Hotel Santika kan. Di Hotel Santika. Tuh, pangsenang orang nomor hiji, mantan nomor hiji di Indonesia. Iya mah orang Garut, Pak Bupatinya. Pak Bupati. Bupati Rudi Gunawan, iya Kang Helmi, Kang Wakil Bupati. Wus, tos aya dina koran oge geuningan atuh ternyata. Pikiran rakyat atos. Wes, iya mantan Kapolres Garut. AKBP Budi Satria Wiguna, si keren si sobat saya itu. Oh, luar biasa. Terus diabadikan oge. Iya ge tokoh-tokohnya. Ini dari pesanan dari Jerman Kang. Pesanan dari Jerman, subhanallah. Jerman pesanan. Ya, Jerman. Pertemanan dari IG nih Kang. Paingan banget asingnya da eueuh atuh ya. Seiroh mana moal kieu atuh. Ya banget orang Jerman. Luar biasa keren.
Ini artis Korea nih, Brian Jo deh. Pesan juga. Pesanan juga kan, pesanan juga. Artis selebgram ya. Ternyata selebgram itu memang jahat ya. Cicing di Ciparai nu pesen orang Korea, orang Jerman. Da Kang Desra termasuk selebgram. Jantan anjeunna upami dina kategori rumusan kelompok informasi masyarakat mah salah satu member di FKKIM. Jadi kelompok informasi masyarakat yang informasi melalui goresan tangan. Dugi ke Korea, dugi ke Jerman. Orang mana eta? Orang Garut. Orang Garut mah taregas. Tapi dibandingkan yang Batu mah teas kene Batu. Non Kang, keren. Alhamdulillah.